Man. Gimana mah nih? Aya naon nya aya Mas? Jadi kieu we ieu teh. Ieu teh pos apa di balai desa jeung Pak RT, Pak RW. Tah jadi ayeuna teh ngebahas soal jadwal ronda. Ronda Geus. Ieu jadwal ronda anu ayeuna ku we ku acung kudu dipasang di pos. Di gapura di depan bisa. Tah ieu Maman disimpan di dia hijinya. Aduh. Soal ieu mah digapelkeun. Ina teh mau bisa teh tenda pek. Dah gitu geus bae kumaha we cara masangkeun mah. Tah ayeuna Maman rek bagikeun deui ieu anu lainnya. Tah sakitu we teh Maman meureun nya. Ayo. Gelah. Atunya. Naon deui ieu teh we, Jung naon? Geus kan bae masalah kopi mah gampang. Oke. Maman rek koordinasi heula nya. Oh, Tah ayeuna mah pasangkeun lah ieu. Oke, soal kopi mah gampang. Oke lah. Yuk, ayeuna mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pan, Naon? lamun sieun di jalan, ada ditarik. Ah, da urang.